nagara Pasir Batang. Prabu Tapak Ageng kagungan putra 7, istri hungkul. Nu kahiji Purbararang, anu kadua Purba Endah, anu katilu Purba Dewata, anu kaopat Purba Kanca, anu kalima Purba Manik, sareng anu kagenep Purba Leuwih, kan anu terakhir nyaeta Purbasari. Ngaraos parantos sepuh Prabu Tapak Ageng dicadangkeun ngagentos nu ngolah nagara teh Purbasari, lain Purbararang putra Cikalna. Abdi tos sepuh teuing, waktosna abdi turun tahta. Gaganti bapa nyaeta Purbasari. Tapi Pak, naha lain abdi? Abdi teh budak nu pangkolotna. Bapa milih Purbasari kusabab pisabareun pibageureun leuwih anu sejen. Bapa percaya ka Purbasari geus mutlak, teu bisa dirobah kaputusan Bapa. Purbararang ngarasa ambek teu narima kana kaputusan raja. Teu bisa kitu, kuring teu narima, kuring dihina. Budak cikal asa ditincak ku hulu adi bungsu. Kulantaran Purbararang ngarasa teu narima, akhirna Purbasari diusir ti karaton, dipicen ka leuweung Gunung Cupuk. Kacaturkeun di leuweungna teh Purbasari hirupna ngariung bareng wawunna jeung sasatoan. Hiji mangsa Purbasari keur ngagoler dina palupuh. Torojol hiji sato mangrupa lutung Purbasari ka cidaruasna. Saha maneh meninggal reuwas? Kuring lain salutung-lutungna, kuring sabenerna jelmaan pangeran anu dikutung. Kacaturkeun Purbasari balik deui ka istana nagara Pasir Batang bareng lutung. Purbararang tambah sirik, rupa-rupa akal dikotektak sangkan aresan ngarah Purbasari diantarana lomba pangeunah-ngeunah olahan. Awas maneh Purbasari, urang bakal ngancurkeun sagalana. Purbasari, maneh bakal eleh kusabab bebereh kuring mah manusa, maneh mah ngan lutung. Purbararang tambah sirik, rupa-rupa akal dikotektak sangkan alasan ngarah Purbasari diantarana loba pangeunah-ngeunah olahan. Tapi tetep akhirna Purbasari nu meunang. Purbararang nyeun lomba deui, lombana papanjang-panjang buduk. Tetep keneh Purbasari nu meunang. Purbararang ngarasa tambah keheul. Lutung kasarong ngagedogkeun rasukanana baranyai hurung jenggerek jadi pangeran Guruminda deui. Indrajaya, paehan eta lutung jadi-jadian bebeureuh si Purbasari. Hai lutung, ku aing paehan sia. Lutung kasarung ngagedogkeun rasukanana. Baranyai hurung janggelek jadi pangeran Guruminda deui. Dina akhirna Purbasari ngadeg ratu di nagara Pasir Batang jadi prameswari Guruminda. Dina akhirna Purbasari ngadeg jadi ratu di nagara Pasir Batang jadi prameswari Guruminda. Ari Purbararang jadi pangangon, Indrajaya dihukum jadi pangarit.
Nagara Pasir Batang jadi maju dina pamarentahan Purbasari jeung Guru Minda. Barengan ya, barengan. Tepuk tangan.